Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bukan anak gue sesep teuing. Ih, ampun, tak sawah embung, ka kebon embung. Komo tangala sulu, kalahan ngayat, nyela awewe begeus ka panci, hese tentang kurakna. Mekepanggi kuaing dijewer kuaing dibetot kuaing. Kebiasaannya nyen aing ngadat bae tike. Mana di aing kudu neanganan lah. Aduh. Sah, ini ngejar apa nih? Ih, jauh sah. Saya. Coba-coba nogar baik. Menjadah. Saya ngejar kenai. Ngas deh ya, ini lah. Aduh. Gimana tuh? Astagfirullahaladzim, Ale! Oh iya. Iya mas ya bego. Oh iya, aslinya ngahonan. iya oma. Sarena ngadaung bae ongko. Tadi lu ngajarongkeun kan? Iya. Molor be di pikiran. Lain ka kebon ti tadi. Ih, HS bae naon bagawena batuan indung. Ya oma kadang ke kebon Benar. Oma enta duitna teh jeung merah kok. Astagfirullahaladzim. Geus gerak teangan heula bedaugna ka ditu siapun kae nyokot duit heula ka ditu. Oma ieu adat bae. Dina lagi nyen kesel indung bae. Tanya bedog tuh. Mau panjul di situ tuh. Selalu nanya mau panjul. Nanya ke bedog. Oh, hanya bedog. Oh. Tuh, disunduk. Tunduk mana? Disunduk tukang dagang lah, tukang bedog. Masa tukang beas. Ai heta. Bener nih. Atuh bener teteh Aldi. Ngomong-ngomong emak ka mana Aldi? Ayeuna teteh saneangan emak ulu bae. Jarep. Tenang, datang mah diarep. Tenang, tenang, bedog lah coba bedog ya. Teteh ge awas tenangan emak ya. Ih, ari nang bedog ih. Ih, orang katanya tangan emak. Ari nang bedog. Awas. Oh, geus awas ih. Kumaha bua? Ih. Juga teteh teh ya. Mak. Mak. Mak kemana sih? Nanti gegerewekan bae. Coba atuh mah minta duit di Masa kudu gegerewekan gitu, jangan kerba benar. Atuh pantai nyaman mau kerba benar minta duit mah jeung sabun mandi. Ya anak anak kantong aya. Gedong ge, so tau sia duit nyokot kolot. Kuaing cokotnya duit. Atuh panah atuh can mandi juraan. Mak minta duit mah jeung jajan mak. Juraan. Coy, tak ka kebon geran mak. Atuh aja. Ani. Ani, coba kau adik Aisyahnya. Ani, Mak kunaon sih? Mak aya naon si Ali cuma minta duit doang. jangan payan aing. Sahan udah paehan. Mak. Ani. Ya mak ulah cirik. Mak minta duit. Minta duit. Si Ali naon si Aldi? Naon mau bedog mah sampai cirik kieu. Ih, tadi kita ke kebon. Asli langsung naon eta duit bari ngasok-ngasokan aing payan aing. Ulah atuh Aldi dah. Lain atuh mak. Ih, emak. Astagfirullahaladzim. Asli lalakuan lu patah duit ngasokan bedak atuh astagfirullahaladzim. Oh, masih ya, kenapa bedog? Atuh lalakuan anak kieu ka Aisyah. Kan ke kebon. Atuh dekat kebon udah minta duit bari ngasok-ngasokan gitu. Geus mah duit bukan duit jeung ida bae mah sabun. Geus Nah, ada baik aja nih. Geus jangan ku teh cicing gedang. Gedang. Tah, minta baik kata tesnya sun goceng. Ih. Aldi mah ngalas Geus itu orang tuh. karak gedeung ti tetehnya. Teteh rek beli sabun mandi. Oke, diaturkeun duit teh teteh bari meulikeun cai tanya Saya tah. kira- Sulu kan geus ditu. Jim. Atuh Aldi teteh rek beli sabun mandi heula tuh ican mandi di kamar. Adi goceng. Ih. Atuh sabun mandi teh nyawa bere duit doang. Goceng. Geus hayu geraan ah. Goceng tah.
lumayan aing. Tukang kalapa nama teh nyahun gimana ngeunah ngeunah. Ngalah kalapa aing nu ngangkat. Tapi aing dengan bro kemana nya? Mesti ngeulak itu ya. Kalapana. Aing nyokot ieu meureun lah. Mana? Cicing sia kalapa di dieu. Ulah ka mana-mana. Aing nyokot bedog. Ngeunah aing nyen ngulak kalapa. Kalapana kan marana. Rasanya batu benala. Makan yang leseng deh. Masih capek. Mana ya? Kalapa. Apa saja? Nah. Seger kayaknya gini sekian. Kalapa anu boga eueuh. Eueuh. Wah, iya nu kelapa aing tadi dihandapnya. Kelapa di mana, Mang? Sia ta nu nyok kelapa aing ditu nya capek-capek naik. Lesang hujan deui. Kelapa aing eueuh, aing capek-capek. Hujan lesang. Woi, si bocil. Aing tuh nyokot kelapa sianya. Aing tuh nyokot kelapa si di mana boa. Ya Allah sok nuduh ka nu kolot. Bang, sarta teh jelema aing keur ngomong ditinggalkeun kitu. Boga adab teh jelema. Mayan nakalakan. Gimana ya? Baru air nyokot. Kayak berenang juga. Mantep aing boga kalapa ieu. Aing ya. Aing mana? Pasan ku ente nang di dieu kalapa. Masa sih aing malik? Mana nih, Mak? Mana kalapa aing? Aduh, iya mah. Bener-bener nerima anu maling ya kalapa aing. Dem, tadi aja maling. Kamu meureunnya. Langsung aing tangan ku aing. Jadah doangan ah. Nah, ieu tukang kalapa. Mang, kalapa mana? Iya, tadi geus ngalama. Ngan eta aya nu maling tadi. Ah, bohong sia. Seriusan, Dijual mana merusak liwat. Pas urang teh angan eueuh dihandap. Percaya aing masa leungit emang nyana boga suku. Ih, sukuna opat pan mah nya nama. Siluman berarti. Eta mah nya. Pokoknya aing mah gak mau tahu. Anterkeun sakalapana. Mah kayak dah. Awas ya teu dianterkeun. Jalan mana ye? Betul dianterkeun hulu siak aing teh. Apa yuk? Apa sahanya? Apa? Ikan apa? Apa ya? Batu mah. Sugan mahayangan. Mana ieu kalapa aing? Nah, ieu kalapa aing. Kalapa. Hei, sia ngacung-ngacung bedog itu jangan sia. Jangan kalapa, Mang. Kalapa? Oh, kalapa bedog kumaha sia? Kalapa hejo, Mang. Aing sarua dengan kalapa aing eueuh anu nyokot. Sarua berarti nu kaula ge anu nyokot, Mang. Sia menang di mana kalapana? Aing menang manggi, Mang. Menang manggi. Manggi di mana sia? Aing manggi di ieu susukan petangkalan teh ya. Oh. Lain susukan meureun sia di saung. Tina tetangkalan, pokoknya mah tetangkalan nu hideung. Mang, ayo mamang kalapana? Kalapa hejo, tadi di situ kalapa anu nyokot. Di mana sih? Di saung. Udah saung. Oh. Saruan urang anu nyokot. Bener teangan yuk. Anu malingna nyaho. Heuh. Penasaran aing ge, geus main aus tahan kalapa lumayan. Sarua, tapi eta bedug mah diacu-acu. Aing tuh, Bro. Jorek sama bedogna.
nah. Muter kelapa lah. Di teteh hayang tuh. Pas kan bener amat di. Mana lah? Jadi katanya di boleh meureun teteh hayang hiji. Enggak, sudah ngomong. Orang kebarengan baik. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa gimana di? Biasa nang manggil tukang pos tadi. Lah, itu bener. Wah, pas mana ngeunah amat sih di. Mantap lah. Segera buka. Berapa sih? Sabar atuh. Aku kan meureun ketepona ngeunah jasa geus teu kuat teh di. Ih, lapar nyaho. Sabar. Adi duit ceban cering goceng nyaho teteh laparan di baso. Loh, Tante. Ini biasanya di. Apa nang di mana? enggak selalu ngomong ka Di dulu mah. mau ribut-ribut mah nyaho ieu kalau penang nanji. Ya. Penang nanji. Misal gitu gitu tuh. Selalu ngomong. Segera mah pokoknya mah. Nah, ayo. Mana ya? Minum. Minum. Asem. Lah, kunaon mak? Asem. Coba di. Asem beneran. Asem. Coba. Astagfirullahaladzim. Beneran ya? Emang menang maling meureun. Asem ih. Aldi mah menang maling meureun di. Kok bisa sih sana kos mak. Lapana teu kapanggih da. Kumaha sih ya? Ayo kelapa di mana? Terus ya Aldi. Bisa kelapa di mana, Mang? Mengalah lah. Kurira. Tadi Ari ngaret. Mamang teh saha emang? Orang tadi ngapa di ditu? Iya. Loh, kok mah bau sih ka Mamang ieu? Wau. Di mana emang? Pan mangeus marentah ka mana ya tah kalapa jeung wajikeun haji cenah kalapana eueuh cenah anu mali. Ya terus Mamang nempona di mana nenden kalapana? Tadi mantes ngala. Tadi orang turun eueuh tadi anu liwat tapi Terus Aldi di mana? Mengalah ih. Di ulah mana? bohong sia. Mengalah. Malah di mana Aldi? Beneran lah Di sini kebon. kan, Ge. Kebon aing kan pernah nita sia karena kita bisa ngalah lamun sia bisa ngalah mau nita si mamang Aldi kalapa menang di mana ieu? Mengalah mah. Di mana? Tuh di kebon. Aldi si Mamang ieu. tadi nyelo sono liwatnya nagawa Iya duaan ulah bener teh naon Aldi? aing nyangan kalapa aing kalapa mang coba ye bayar Kalapa. kalapa ieu bawa kalapana ieu aing maneh kalapa di mana Gedeng. Ari ieu kalapa saha sebenarnya Aldi coba jelaskeun Mana ngalah? ngalah di mana Di kebon. kebon dari sini bener ya Ari ngomong teh ya. Di kebon tuh itu tuh. Ih. Kan orang doang nu tadi. Ih. Ari Mamang leungitna di mana Mang kalapana? Aldi aing sanyong sia bisa naik oge masih lagi sekarang nita Tahu saya. ih. Kak Aldi jelaskeun atuh nu bener ka teteh mah ulah kena izin teteh ulah izin seperti siapa kalapa teman saha. ieu Yang ada di kebon tadi di kebon kita. bener sih eta Aldi menang di mana soalnya emak nges capek nita si mamang ngomongna ke kalapa ge eueuh Yang di kebon mana? Yang di kebon. Aldi anu bener ge ulah ngizinkeun teteh jeung emak eta sebenarnya di mana? Cenah Nang di tadi di kebon. saung kumaha boa. Nakuna beneran? menang ngalah. Ya, Iya adi hiji ieu. Yang di kebon ih. Ngalah. lain masalah gitu emang nges maya ke tukang kalapa jeung ngalah jeung ngawajikeun Jujur ka teteh. Eta di mana? mending ngaku sia Oh, didinya. bukan Eta nu batur Aldi mah geus ngadahar. di tukang saung Heeh. eta mah kalapa aing Apa sih dia? heeh Kumaha sih Aldi? Ayo tuh nyaho. aing nu di dinya ge poin teu deung heula nak nyokot bedog aing ge bedogna teh jelek sia Action. terus ya eta kalapa menang di mana aing di handapun tatangkalan mang nu aya saung can jadi eta mah kalapa aing sia teh lu bener sih mang jangan pokoknya namanya tinaman di sisinya ayo poin dibawa Sini sebenarnya. Ayo, Mamang kelapa di mana? Mana? Tadi kan air naik kelapa. Ya, terus? Mana di luhur. Ya. Kelapa nih dicopot tuh saya di betah. Tama kelapa sama orang. Berarti nu maling. Iya. Nangis semua. Ayo nu naik tadi. Maling Orang tuh maling Aldi. Lamun lagi gara-gara mana mah jamal mata kurang kena sasaran. Udah.